naon wa ka dieu wah beres euy jigana aya sangu goreng we mah yeuh tuh cuma kapihatur gelan oh iya garwana teh lan iya garwana teh garwana naon 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 sih teh eta cek juragan neme cenah sareng saha ka dieu ka saha nya ka kuring naros tuluy cekeng teh jeung pun bojo heuh ka saha sih nyebut bojo teh heuh kakak teu sangka sia teh geuning bogoh ka aing aing ngan aing sare teh susu aing teh digoromel ku sia sampai kalepetna nya mun ningakeun ulan abdi mah sanes garwana abdi mah lanceukna ai rakana sumuhun we paingan mah nya aya awewe kieu nah dikitu geting-tengeunna dieu iya jelema ramade waji jiga bawang beureum si bae kade ngahina makhluk sarua jeung ngahina kanu bogana lain bawang beureum naon tomat karo kana teu kadenge mun ku aing ieu teh bade masihan kan naon teh Aisyah geus ngomong acan nya ngeus teh tadi ge ngeus ngancan meresok wae nganu dibere dakwah nya abdi teh haus gelan hayang nginum deudeuh teuing palae nginum sumuhun karunya aya cai mah aya cai tah dengekeun nulung kanu butuh nalangkah atos agan abdi hayang nginum nya aya cai mah aya cai aya oh atuh kitu mah sakantenan sangu nuju lapar mah sareng daging hayam garaos sarua we nyintah mencit ka aing beureun mah nya kitu kan rupi ieu teh padepokan naon namina Nira Resik ieu teh kasebutna teh padepokan Andong Kancana Andong Kancana Andong Kancana Aisyah inget tuh mual kopi we inu me ku sia Aisyah naon teh aing keur ngobrol kopi ngaliwat itu merente ka aing ka dieu sia hei eta teh nu usaha aing nyaho aing keur usaha manehna keur usaha ulah pada ngaganggu maneh ngaganggu aing keur ngawayang kopi jang hampura jang dewek mah cililitaheun aduh ada hampura jang heuh si laing meureun keur usaha cimpayu didoakeun nya mun dewek ke sarua keur usaha dina boga hajat nya mun cimpayu ku dewek didoakeun mun teu payu inum ku serangan atawa pake mani tukang kopi nepi ka ngacleng da aing keur ngomong kopi ngaliwat kan ngobrol jeung saha jeung tukang kopi ieu teh Andong Kancana asa wau Andong Kancana ari salira ngaran kaula teh Manikhara bener aduh aduh asa pernah ngadenge dah ari anjeun teh saha pami dipercanten mah tong ngabohong doraka siapa yang rek bohong teh jadi mesieun duh aing euy lamun dipercanten mah abdi teh aliando
Aliando sumun Ali Nurdin mun sia mah Tawali Agrem Aliando ti Hongkong nu bener saha ngaran anjeun lain naon dah wala sieun aing mesin teh kasup negara Plaza Jenar aing disebutkeun cepot sieun di tayangan da paing di padaneangan da pernah di teh aing jadi buronan di sarua jeung sia aing jadi PPO lain PPO keun bae da aing mah ngomongna kieu asal ulah dengar tiang listrik we lah saha anjeun teh ieu teh Manikara kan leres ari eta dipengker tak ieu buyut kaula saha Bang kaca kacana kok Bang kaca pegek menyating ka jauh teu kadenge da aing menjelema na humoris nya Bang kaca nya ke ari anjeun teh sa ieu teh andong kancana Bang kaca putrana sae teh ieu teh putrana Pergiwa ulah sia Gusti ai putra saha putrana Pergiwa uluh Gusti nu agung Pergiwa mana Pergiwa mana ieu teh isu kadana sanes Pergiwa putrana nyaeta Endang Manuhara Allahu Akbar putra sahara mana nyaeta Gatot Kaca aduh Gusti nu agung agak nilap deui ka abdi saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi ai maneh apa ka kaula sae teh balik atuh Gusti nu agung na hilap deui ka abdi saha teh mang teh Raden wala putrana si Jenat Rama Dewaji jigana imah yang dibere sangu goreng gigana lawa ka suudon buah-buah acting jelema teh Aden da katawis teh kaluar Cimata nah di matara keluar Cimata keluarga Cai Aki saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi saha kapungkur abdi kantos ka dieu naik akana ieu gebog di belah dieu teuas eta dieu tuh lebih ke maneg ieu heeh urang mah teu heulan heula tadi teh heeh eta teh ulah segala diomongkeun da ieu mah jelema na kieu heeh teu heulan heula padahal mah catrik teh kapungkur kantos ka dieu sumuhun cik embut-embut kali beungeut abdi saking gantengna saha teh kapungkur abdi nyambut ke cerik nih Jala Sutra ka dieu sareng juragan Arjuna ka dieu teh kapungkur teh juragan Arjuna ka dieu teh abdi teh saha menya hilap teh ka abdi be abdi teh putrana Semar ai ieu teh cepot sumuhun aduh Gusti nu agung panjang umur cepot salira nu panjang nyusa wah udahan nya Gusti nu agung ari ieu tiraku ilmu ka abdi Agnes Monica sia teh ngaku Agnes goblok monya Agnes monyong kieu nya Aliando pegek abdi dawala ai dawala ai si garong ka mana sanes garong gareng lain garong
tah gareng ke mana aya di Tumaritis kan nuju ngantosan pun bapak ai Bapak Semar gimana Bapak Semar tetos maut si doraka si goblok Bapak Semar tetos maut tos maut kan doraka sia sidik aya kene geus maut belum deudeuh teuing iraha maut teh duka da abdi teh terang nah teu terang anu ditaroskeun teh saha Bapak Semar sumuhun tos maut Bapak Semar we ieu teh kumaha ka teh ku sia dengekeun nanya teh pan Bapak Semar berarti aki aing si goblok bener teuing Bapak Semar tetos maut sumuhun iraha duka naha mun pan Bapak Semar ai Semar tah Semar mah aya dan utaros salira teh Bapak Semar pan Bapak Semar berarti Bapana Semar nepi ka teu euy tiba heula ieu jelema ieu angerek ieu tak ieu cepot teh eta Raden Bang Kaca aya we di Tumaritis kan pun Bapak teh tiasa ka mana nah parantos socana teh parantos ngagaplek ka dieu tarantos teu katinggal naon-naon kadang-kadang lempangna tidak lalagor terus ngange itu karena pun Bapak teh kitu we kan nya abdi we nu kitu ka dieu teh sareng sidawala na si gareng mah kadang-kadang si gareng jeung abdi kadang-kadang sidawala abdi teh katuru katutu ieu teh putrana si Jenat juragan Gatot Kaca bener tak ieu teh aki cepot aduh ieu teh anu saurkeun ku aki teh anu sok gede heureuy tak eta aduh aki cepot dawala aing disebut aki dawala nuhun aki cepot kaula parantos tepang jeung salira di kieuna manawi teh salira teh parantos teu aya eta aya mah teu aya ngan duit teu aya teh abdi mah kunaon anjeun teh Gusti nguningakeun di negara Astina aya kajantenan di negara Astina teh aya kajantenan sumuhun naon Prabu Parikesit Raden Parikesit naon palastra ngemasing pati temakaning perlaya ai Parikesit maut sumuhun usaha ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar nyata turunan-turunan Sangkuni eladal jadi Kang Rai Parikesit teh parantos ngantunkeun di Tugajanga abdi ningali kieu demi Allah abdi ningali kieu abdi teh tega demi Allah saya teh ceurik kami kitu cing era da geus kolot ceurik wae da goblok da kolot ke sok ceurik saya teh aing hayang ceurik aing kudu ngising saya teh da sedih teh kolot teh budak saya teh manya aing kudu aing sedih aing dijauh kieu we tah sedih teh kieu saya teh abong kolot jeceng aing teh sedih menyemewel jadi mana-mana ge lain atuh ceurikna ulah kitu teuing ceurikna ulah kitu teuing ceurikna cing nyari hayang putus aing mah hayang putus aing geus putus hayang nampiling aing geus eta teh nyuh dina kendang nih jadi Parikesit teh parantos maut sumuhun bade dijenengkeun jadi raja teh ayeuna teh nagara Astina teh dilinih nyata ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar angkot buta abdi di ditu ngamuk sumuhun ngan eleh iya nah eleh kasaktianana luar biasa eta Prabu Sumantara sadayana teh anu mangapulya abdi kabur ka dieu aparatur nagara lagi bubar sadayana di nagara Astina teh kitu ulang tah kasep wayahna
wayahna bantuan negara Astina anjeun nu bakal jadi pahlawan negara Astina Bang Kaca. Gusti nu agung Kaden. Sia kumaha ceurik teh? Lain naon da wala aing teh tadi teh hayang nyatu tadi teh. Dulu diajak ngobrol tadi bare dahar. Tidak bare nginum, tidak bare naon. Cai can sok wae teh tadi. Ada kabura atoh Udah lain keburu atuh goblok kitu aing teh. Mata aing ceurik teh cuma daya cai mata kena sungut. Deudeuh teuing wayahna Kasep Bang Kaca bantuan Sanes ngaremehkeun udahan. Aing ku sorangan mah. Wah. Punten sanes ngaremehkeun salira tapi aya berjuang mah kudu sanajan kumaha wacarana berjuang mah kudu ulah pesimis jelema mah kudu optimis. Pesimis naon urang? Pesimis ringan ieu dina luhureun biwir teh pesimis. Kumis goblok eta mah. Kumis. Kumis mah geuningan sok dipasak kentang Tumis eta mah tumis. Tumis mah geuning lamun ka tiisan urang teh awak teh menit talarumis tiris Goblok sih teh. Tiris masuk mau Vespa Entis teman entis. Entis mah wadah cai kempis mah geuningan eta ban sok kempes Asia goblok. Kempes mah hejo geuning sok dipegat angkot kayak iya aing teh kudu ngadenge nu kadari ieu teh Daripada teu nginum. Mending enggak bahas nu kieu. Deudeuh teuing nya atuh lamun kitu mah wayahna Kasep Bang Kaca wayahna bantuan sabisa-bisa. Timalan kaula nun uyut. Uhulan. Naon? Teu naon, pasti nungguan abdinya. Nah, nepi ka kitu-kituna ieu jelema ieu. Jempe kabeh nungguan maneh rek ngomong. Sugan rek ngomong tunggul teh. Iya, layage ketipu ku aing. Gak disurupan ning. Lir Petra. Barang uju aya dina impal wacana. Ana sani resin rada kebayaning dewa. Parantos dumugi ka ieu nyata padepokan Andung Kancana. Allah dalah hei. Ulah kaget urang Andung Kancana. So, aya tamu ti luhur. Kudu laporan deui ieu mah ya. Ya, laporan. Mundur bulan. Hancip nih peka baula lagi ieu. Aya naon deui Mang Sate? Terus engkus. Eta we. Mang Tus. Aya naon Mang Agus? Sanes Agus ame badahlan. Oh nya poho. Sumuhun ulah. Nguningakeun aya tamu. Tamu di mana? Ti tadi we di luar. Sanes di mana? Ya hancip gede heureuy jadi nih. Mereka pedek krek ya hancip gede mana? Aduh, ya hancip nu pika kieu ya. Ya teh kolone ada mana? Kolone naon? Kolot-kolot segede mene ya.
nya aya tamu di mana duka ulana ti luhur tamu ti luhur sumun ngagayabag ti luhur gayabag aduh alah ai nu kieu non parabna nya euy sia eta hansip tong kitu-kitu lain aing mah ka jelema ieu da hansipna mengahormat aing oge ieu mah khusus ka jelema ieu aing mah heeh aya tamu ti luhur sumuhun lan gayabag aduh lamun aya karet dijepret paling di tukang digecak paling da iya tak kana sirahna tung gitu nah tamu teh ti luhur duka teuing ulana bikin teh terang ngan ti luhur eta tamu teh tiasa ngapung rupina duka Superman duka Wonder Woman atanapi eta teh anu kasebat anu tina lanca teh ning tina lanca sumun sa si ulek tina lanca si ulek si goblok pas nu nyaho aing nya si Spiderman goblok kayak gitu teh tina lanca mah sumun bulan Allahu Akbar weh gening gaya bawang beureum di dieu ye dicabok sia ku aing terong temenang gitu temenang turang terong gusti ieu teh saha tah ieu teh cepot-cepot teh ieu Allahu Akbar ieu teh cepot teh sumuhun napa aduh Gusti Wagung nyawawu atuh kemana wae bro waduh sok ningali na TV wae baheula mang cepot teh dina Asep Show baheula mah geuningan nah apa tuh Asep Show nih Asep Show di TPI Asep Show geus bea kontrakna kamari di Net TV tahun kamari jeung Sule dina bukan sekedar wayang apa mang dina teh sok lalajo mangatuh mang aduh Gusti Allah hayang dipoto mang jeung mangah sapi nya boga kitu foto gaduh atuh punten da abdi mah teu sombong aya HP-na aya tuh tenang HP-na ge HP tablet layar lamot layar letak abdi mah ieu teh nu tablet anu kapsulna bade aya sekedap deui nepuyer ieu we ngangge tablet nya tah ieu tah ieu tablet ke urang ieu heula hayang neuk teu ke ngana topina da ulah euy ieu kamerana ya siap oke sok naon pangmotokeun ya terek naon eta kor jeung abdi naon aing mah teh hayang pangmotokeun sok iya atas ya nun iya beres terima kasih kempoh yang jeung abdi naon tah hayang teuing dipoto jeung nu goreng ieu teu hayang aing moto jeung maneh sudi teuing wah kulan kuningan aya tamu hayang ngabanting we ulah euy boro aing gede hulu deui aya nu apaleun ka aing aduh mama perbees kulan sakitu abdi laporan dina waktu sayeuna nyaeta bilih dina waktu teh aya tamu nyaeta ti luhur anu gayabag gitu nih gitu kulan Aisyah seri wae goblok teh da aing kadenge cecengiran lain eta mang eta kumaha teh nepi ka coner kieu weh mang mah cep yo nyage mang pangkat hansip tapi mang mah luar biasa cep naon luar biasa dipika geuleuh ku batur nya pamajikan opat aya sadayana kabur
kabur 2. Dua deui. Dicokot ku mitohana. Ku bapana. Ayeuna mah jeung entog. Entog ge centang. Mangga permes kulon. Mangga. Kepada seorang tamu yang di atas kayak mah. Ahmad. Kasian naon Aing teh hancip goblok. Bina-bina teuing hargaan atuh. Bina-bina teuing hancip aing teh. Nepi ka kitu-kituna. Geus. Teungeun hancip didegukeun. Kabayang kabina-bina teuing aparat aing teh. Aparat nepi ka kitu-kituna. Aparat aing teh. Aparat teh. Aduh. Ya, terima kasih. Ampura we hancipna kitu teh saweos gulan, padahal nyitak deh hancip genep nu kituna. Nya insyaallah di dieu stres kabeh jelema teh. Nya lain ngurangan bangsa teh ngalobaan.